A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa awliya'i was-shuhada'i was-sholihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa khususan ila ruhi sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum khususan la ruhi Syabul Qur'an Jilani qaddasallahu sirruhu khususan la ruhi musanniful kitab ta'lim wa nafa'na bi ulumihim amin. Usulim wa silsilatim wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama fasir lidaika in jafauta tabibaha waftah ewakna bijahlika in jauta mu'allima. Inna mu'allima sanyanya mu'allim wa tabiba jeung dokter kilahuma duanana la yang sohani moal ngana sehat duanana idahuma di mana-mana duanana lam yukroma henteu dimulyakeun ieu duanana. Faswir mangka kudu sabar anjeun lidaika kana penyakit anjeun inja pauta lamun mah ngewa anjeun tabibaha ka dokterna eta panyakit wakna jeung kudu ridho anjeun bijahlika ku bodona anjeun inja pauta lamun mangewa anjeun mu'alliman ka mu'allim. Wa hukiya jeung dihikayatkeun anal khalifata Harun ar-Rasyid sanyanyana khalifah Harun ar-Rasyid bahasa eta ngajurungkeun ieu Harun ar-Rasyid ibnahu ka putrana ieu Harun ar-Rasyid ilal asmiyu ka Syekh Asmui liyu'allima karena supaya belajar ieu putrana hu ka ieu Syekh al ilma kana ilmu wal adaba jeung kana adab-adaban. Paroahu mangka ningali ieu khalifah hu ka ieu syekh yauman dina hiji dinten ya tawaddu anu keur wudu ieu syekh wa yagsilu sareng nuju ngawasuh ieu syekh rijlahu kana sampeanana ieu syekh wa ibnul khalifati bari ari putrana ieu khalifah ya subuh eta ngucuran ieu putrana khalifah almaa kana cai ala rijlihi kana sampeanana ieu syekh pataba mangka nyela saha al khalifah tu khalifah al asmu'i ka imam ka Syekh Asmu'i bidzalika dina itu tingkah putrana faqala mangka ngadawuh ya khalifah Harun ar-Rasyid ngadawuh inna ma ba'astu anging pastina ngucurkeun kaula atawa anging pastina anging pastina ngajurungkeun kaula hu ka itu putra teh ilaika ka anjeun Syekh litu alima karena supaya diwurukan ieu si putra litu alima karena supaya diwurukan ya si putra karena supaya ngawurukan anjeun hu ka si putra watu adiba jeung kana supaya ngajarkeun adab-adaban anjeun hu ka putra abdi palimada mangkana hakunaon anjeun lam ta'muru henteu miwarang lam ta'mur henteu miwarang anjeun hu ka budak teh kaula teh biaya suba kalawan sina ngucurkeun cai ieu si budak almaa kana cai atau biaya suba kana supaya ngucurkeun ieu si budak almaa kana cai bi hidayadaihi ku salah sahiji leungeunna itu si budak wayag sila jeung sina ngumbah manehanana tegasna itu si budak bil ukhra ku leungeun anu hiji deui rijlaka kana
sampean anjeun seh. Jadi suatu hari teh Harun Ar-Rasyid teh ninggal. Jadi Harun Ar-Rasyid teh dikayatkeun Harun Ar-Rasyid teh bade masantrenkeun putrana ka Syekh Asmu'i gitu. Tah di pasantren ke cenah diajar diwurukan adab-adaban yang diwurukan ilmu. Pas begitu ngalangkung Harun Ar-Rasyid ninggal, putrana nuju ngocorkeun cai, ngucuran cai, sehna nuju wudu, nuju ngala wudu, ta putrana ngucuran cai kana kakina Syekh. Harun Ar-Rasyid ninggal, berarti sehna anu ngabasuh kakina, putra Harun Ar-Rasyid anu ngabanyurkeunana, anu ngawurkeun caina ti luhur. Teras nyela tah Harun Ar-Rasyid teh tos ninggal kitu teh, teras nyarios Harun Ar-Rasyid teh. Kunaon atuh Syekh pan kaula teh nyajurungkeun budak teh supaya diwurukan sareng cenah diajar adab-adaban ka anjeun teh. Cing atuh titah mah nu hiji titah ngabanyuran leungeun anu hijina tah leungeun budak kaula teh leungeun anu hijina ngabanyuran, leungeun anu kenca misalkeun nyokot cai ngabanyuran tah leungeun anu katuhu budak kaula cenah ngumbah suku anjeun. Entong ku anjeun dikumbahna cenah ku budak kaula, cenah ku budak raja cenah. Jadi kitu bakat ningkul ta'diman wa takriman ka guruna. Harun Ar-Rasyid salah sahiji raja anu budi pekertina anu tinggi, akhlakna anu bagus, jadi henteu pandang bulu, nek ningali saha wae begitu lamun masalah kailmuan ngapalagi ka guru kudu bener-bener sanajan budak raja kudu turut jeung taat kanu jadi guru, bila perlu makos kitu tong di banyuran hungkul cenah dikumbah ku budakna cenah kitu. Payan bagi atuh misti wa min ta'dimil ilmi jeung dina sawarehna ngagungkeun ilmu teh ta'dimul kitabi ari ngagungkeunana kana kitab. Payan bagi atuh misti li talibil ilmi bikeun jalma neangan ilmu non alla yakhuda yen takudu ulah nyokot ieu si talabul ilmi kita bakana kita bila bitoharoti nanging kalawan boga wudu. Jadi tina sawarehna ngagungkeun ilmu teh nyaeta kudu ngagungkeun kana kitab. Mangka perlu ka jalma anu keur neangan ilmu ketika urang ngagungkeun kana kitab berarti ketika urang nyokot kitab teh kudu boga wudu gitu. Wa hukiya an Imam Syamsi al-Immatil al-Halwani annahu qala wallahu a'lam bissawab.